Ari bobo siang tibra teh sok ngompol dinu kasur. Nya bes ayeuna mah kan bocil tos teu di pampers, janten ayeuna mah lamun bobo siang tibra teh sok ngompol dinu kasur teh. Ari wengina mah sok di pampersan we eta teh da pasti bakal ngompol. Ieu teu acan ngangge deterjen nya bes nyeuseuna soalna ngahilangkeun heula najisna. Caina nu tadi tos dipiceun nya bes, tah ieu nembe ngangge rinso sareng cai nu anyar. Tuh ayeuna mah nyeuseut teh tingali caina gerah henteu ku panci deui nya, ayeuna mah ku selang bes. Soalna saringan caina digentos heula ku kaos kaki anu tos teu diangge, janten kan ipis tiasa masuk selangna. Ieu pas nuju nyicikeun deterjenna jol gepluk we sugan teh naon geuningan aya hadiahan artos. Lumayan nya bes goceng oge jang jajan cibay. Ieu video enjingna ieu teh nya enjing-enjing bade ngagorengkeun sangu, lebar sangu nu wengi aya sesa. Ayeuna teh si ayah libur deui da soalna bade kontrol anu tilas operasi ka rumah sakit. Matak ieu gorengkeun heula we sanguna kanggo sarapan, da teu acan kabujeng masak soalna ka rumah sakitna enjing keneh. Ka rumah sakitna mah si ayah ieu teh nyalira bes da abina moal ngiring. Soalna bocilna bobo keneh, ceuk si ayah karunya cenah pami digugahkeun mah. Peupeuriheun mah lamun abi kontrol eta teh sok digugahkeun enjing keneh teh. Da ari abi kontrol mah bocil sok dicandak wae soalna sok mamah-mamahan wae bes. Tah ieu nasi gorengna misahkeun heula kanggo bocil anu teu diladaan. Ieu kanggo si ayah nu diladaan, da emang kudu diladaannya si ayah mah. Lamun teu lada teh asa aya nu kurang cenah. Da emang bener ketangnya bes lamun teu lada mah asa aya nu kurang. Untung ieu teh aya sesa sambel sakedik deui bes. Sabenerna mah eta teh kurang ceuk si ayah mah cenah sambel sakitu teh. Teu lami we ieu teh nya tuh si ayah tos bade berangkat ka rumah sakit. Nya sok ya hati-hati hasilna sing sae nya, amin.